kubah teh nyaeta bismillahirrahmanirrahim. Terus ayeuna waro'aitu nahrul ma'i, kaula ningali cek Kanjeng Nabi susukan atau cai gede kaluarna teh tina mim nu hiji mim bismillah, waro'aitu terus anu kadua nahrul labani cai ayeuna susu kaluarna teh min ha'illahi tina hak lapan Allah, wa nahrul khamri nu katilu ayeuna cai gede cai kaluar ayeuna arak teh tina mim lapan ar-rahman, wa nahrul asali nu kaopat madu kaluarna tina mim lapan ar-rahim dicai. Mana ngaos tong sumauna ngaos tong sumauna ngaji saluar tina ngaji ge sunat urang teh ngucapkeun bismillah. Ta ayeuna dina ayeuna kitab sunat ayan bigoan ayan bigoan sunnatan, sunat dina masalah hiji kitab sunat ngabahas heula bismillah. Ayeuna nepikeun ka ayeuna ngaji urang teh sunat maca bismillah heula. Ayeuna urang kaluar ti imah sunat maca bismillah, arek gawe urang sunat maca bismillah, arek muka dagangan urang sunat maca bismillah, sagala rupa di mana rek kamimitian rek naon rek we oge sunat maca bismillah. Naon sababna? Sabab cek Kanjeng Nabi kullu amrin zibalin la yubdau bil basmalah fahuwa ajamun ae aktaun. Cek Kanjeng Nabi sakabe perkara ayeuna teu dimimitian ku maca bismillah, teu dimimitian ku bismillah, maka eta jalma teh cacat kurang sampurna. Jadi mana urang rek ngalaksanakeun tong sumauna anu wajib, anu sunatna ge urang pigawe mimitian ku maca bismillah supaya sampurna. Dina Al-Qur'an dimimitian ayeuna maca bismillah. Wa ma'ani Al-Qur'ani majmu'atun fil Fatihah, sakabe makna Al-Qur'an dikumpulkeun dina ayat Fatihah. Fatihah ngan 7 ayat. Eta sakabe mana Al-Qur'an ayatna dina Fatihah. Kumatak Fatihah dicicingkeuna ditempatkeunana dina mimiti dina awal. Wa ma'ani al-Fatihah majmu'atun fil basmalah, ayeuna sakabe makna Fatihah dikumpulkeun dina lafaz bismillahirrahmanirrahim. Taya makna bismillah dikumpulkeun fi baihi dina titikna ba lafaz bismillah. Urang mah teu nyaho eta titikna lafaz bismillah sakabe makna ayeuna kitab nu 104 ayatna Quran ayatna dina ayeuna Fatihah ayatna dina bismillah, makna bismillah ayatna dina titik lafaz bismillah. Naon maknana? Bikana makana wa bi yakunu ma yakunu, hartina kudrat jeung iradah, kodok jeung kodarna teh ayeuna eta teh Gusti Allah. Ayana langit Gusti Allah, ayana bumi Gusti Allah, ayana urang Gusti Allah. Kodok jeung kodarna, kudrat jeung iradatna urusan Gusti. Nu mantap jalma lamun ditempelan geus nempel dina hatena tauhid moal galau. Sabab urusan Gusti dipasrahkeun ka Gusti Allah. Kodok jeung kodarna, kudrat jeung iradatna urusan Gusti. Ayeuna mah moal salat, moal ngaji, moal puasa, moal sedekah, moal gawe, moal usaha, moal dagang, moal bisnis, arek cicing ciok mah hayang sakarupa, arek pasrah we sabab kodok jeung kodarna Gusti. Salah kitu mah. Kurang laksanakeun sok gawe, laksanakeun bisnis, laksanakeun dagang, laksanakeun ikhtiar wajibna.
Ayeuna salat kurang, ayeuna pigawe kurang, ngaji kurang, pigawe ibadah kurang, pigawe hasil jeung teunana ayeuna pasrahkeun ka Gusti Allah. Sabab urang mah nampi gede jeung geuletikna urusan Gusti Allah. Eta nu mantak galau wae teh, mantak pusing wae teh, urang ayeuna buah-buah dina hate urang teu katempelan nerap dina hate urang tauhid ka Gusti Allah. Mudah-mudahan sing nerap kana hate urang, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mana ngaos tong sumauna ngaos, tong sumauna ngaji, saluar tina ngaji ge sunat urang teh ngucapkeun bismillah. Ta ayeuna dina ayeuna kitab sunat ayan bigoan wajib ayan bigoan sunnatan, sunat dina masalah hiji kitab sunat ngabahas heula bismillah. Ayeuna nepikeun ka ayeuna ngaji urang teh sunat maca bismillah heula. Ayeuna urang kaluar ti imah sunat maca bismillah. Arek gawe urang sunat maca bismillah. Arek muka dagangan urang sunat maca bismillah. Sagala rupa di mana rek kamimitian, rek naon rewe oge sunat maca bismillah. Naon sababna? Sabab cek Kanjeng Nabi kullu amrin zibalin la yubdau bil basmalah fahuwa ajamun ae aktaun. Cek Kanjeng Nabi sakabe perkara ayeuna teu dimimitian ku maca bismillah, teu dimimitian ku bismillah, maka eta jalma teh cacat kurang sampurna. Jadi mana urang rek ngalaksanakeun tong sumauna anu wajib, anu sunatna ge urang pigawe mimitian ku maca bismillah supaya sampurna. Dina Al-Qur'an dimimitian ayeuna maca bismillah. Kabeh kitab anu diturunkeun ku Gusti Allah ayeuna jumtil ti langit ka alam dunia, ti langit ka bumi teh jumlahna aya 104 jumlah kitab. Ta ieu nu 104 kitab anu 60 dipasihkeun ka ayeuna Nabi Sid, anu 30 dipasihkeun ka Nabi Ibrahim, anu 10 dipasihkeun ka Nabi Musa, sameme kitab Taurat. Ayeuna 60 tambah 30 80 ditambah 10 jumlahna 100. Tinggal nu 4. Mana anu 4? Hiji kitab Taurat ka Nabi Musa, 2 kitab Injil ka Nabi Isa, 3 kitab Zabur dipasihkeun ka Nabi Daud, kit ayeuna nu terakhir nu kaopat Al-Qur'an dipasihkeun nya termasuk mukjizatna ayeuna Nabi urang sadaya nyaeta Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta ieu kitab nu diturunkeun ku Allah ti langit ka bumi jumlahna 104 kitab. Ta ieu sakabeh maknana teh dikumpulkeun dina Al-Qur'an. Kabeh ayeuna nu 100 aya dina Al-Qur'an, anu ayeuna 4 aya dina Al-Qur'an. Ta ieu wa ma'ani Al-Qur'ani majmu'atun fil Fatihah, sakabeh makna Al-Qur'an dikumpulkeun dina ayat Fatihah. Fatihah ngan 7 ayat. Eta sakabeh makna Al-Qur'an ayatna dina Fatihah. Kumatak Fatihah dicicingkeunna, ditempatkeunana dina mimiti, dina awal. Wa ma'ani al-Fatihah majmu'atun fil basmalah, ayeuna sakabeh makna Fatihah dikumpulkeun dina lafaz bismillahirrahmanirrahim. Taya makna bismillah dikumpulkeun fi baihi dina titikna ba lafaz bismillah. Urang mah teu nya eta titikna lafaz bismillah sakabeh makna ayeuna kitab nu 104 ayatna Quran ayatna dina ayeuna Fatihah ayatna dina bismillah, makna bismillah ayatna dina titik lafaz bismillah. Naon maknana? Bikana makana wa bi yakunu ma yakunu, hartina
kudrat jeung iradat. Kodok jeung kodarna teh ayeuna eta teh Gusti Allah. Ayana langit Gusti Allah, ayana bumi Gusti Allah, ayana urang Gusti Allah. Kodok jeung kodarna, kudrat jeung iradatna urusan Gusti. Nu mantak jalma lamun ditempelan geus nempel dina hatena tauhid moal galau. Sabab urusan Gusti dipasrahkeun ka Gusti Allah. Kodok jeung kodarna, kudrat jeung iradat urusan Gusti. Ayeuna mah moal salat, moal ngaji, moal puasa, moal sedekah, moal gawe, moal usaha, moal dagang, moal bisnis, arek cicing ciok mah hayang sakarupa, arek pasrah we sabab kodok jeung kodarna Gusti. Salah kitu mah. Kurang laksanakeun sok gawe, laksanakeun bisnis, laksanakeun dagang, laksanakeun ikhtiar wajibna. Ayeuna salat kurang, ayeuna pigawe kurang, ngaji kurang, pigawe ibadah kurang, pigawe hasil jeung teu nana ayeuna pasrahkeun ka Gusti Allah. Sabab urang mah nampi gede jeung geuletikna urusan Gusti Allah. Eta nu mantak galau wae teh, mantak pusing wae teh, urang ayeuna buah-buah dina hate urang teu katempelan nerap dina hate urang tauhid ka Gusti Allah. Mudah-mudahan sing nerap kana hate urang, amin ya Allah ya rabbal alamin. Malah ayeuna ceuk ayeuna Kanjeng Nabi nuju Isra Mi'raj halaman 5 atau halaman 5. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lailata usriya bi ila samai arada ala jami'il janan faraitu bi arba'atu anharin nahron min ma'in wa nahron min labanin wa nahron min khamrin wa nahron min aslin. Cek Kanjeng Nabi ayeuna suwaktu kaula di Isra jeung dibiratkeun ku Gusti Allah ka langit. Begitu ayeuna aya di alam akhirat kaula ku Gusti Allah ditembongkeun alam-alam surga. Begitu ayeuna di surga ayeuna Kanjeng Nabi ningali aya 4 wahangan, aya 4 cai gede, aya 4 anu hiji tina cai anu biasa ka sumur biasa caina. Wa nahron min labanin anu kadua aya ayeuna caina teh tina susu. Wa nahron min khamrin aya di nu katilu teh tina arak. Tah malah ceuk ayeuna sapari hadis tu saja di mana jalma keur waktu di dunia ngahan minuman arak maka engke di surga moal maka engke di akhirat moal meunang nginum arak akhirat. Sedengkeun arak akhirat teu cara arak di dunia. Wa nahron min aslin nu kaopat aya susukan cekurang wahangan cai ge tina madu diopat dina cai nu biasa terus tina susu terus tina arak terus tina madu. Pakultu ya Jibril eta Kanjeng Nabi nanya Jibril min aina tajiu ti mana eta cai ku alus-alus deui eta 4 rupa rasana ti mana Jibril. Wa illa aina tajhabu ayeuna Kanjeng Nabi teh leumpang. Qala tadhabu ilal haudil kausar. Kanjeng Nabi jeung malaikat Jibril leumpang ka talaga Kausar. Wala adri ceuk ayeuna malaikat Jibril teh terang kaula min aina tajiu ti mana eta cai ceuk malaikat Jibril. Tuh ka atuh Gusti terang eta cai teh ti manana abdi ki kaula ge terang teu nyaho. Pada Allah taala layak lamaka tidinya Allah taala ngundang ka malaikat Jibril jeung Kanjeng Nabi rek mere nyaho rek ningalikeun ayeuna kakawasaan Gusti Allah anu aya di akhirat. Pada robahu pajak malakun maka datang hiji malaikat pasalama uluk salam ala Nabi ka Kanjeng Nabi summa qala ceuk eta malaikat ya Muhammad gomid ainaika pereumkeun ku anjeun panon anjeun pereup qala pagomado aini teras Kanjeng Nabi meureunkeun panonna summa qala iftah ainaika Gusti sok ayeuna mah buka ayeuna panon Gusti dibuka panonna papatahtu maka muka kaula faizan ana inda syajarati tah inda sajarati hiji tangkal wa raaitu ningali kaula ceuk ayeuna Kanjeng Nabi kubatan hiji kubah hiji bangunan min durati baydo tina inten mutiara anu hejo. Walaha babun walaha tina ayeuna
Eta kubah teh aya panto min jahabin amarin, panto nate tina ayeuna emas anu beureum. Wa kuplun jeung gembok. Lau anna jami'a ma fi dunya, lamun sakabeh ayeuna anu aya di alam dunya, jin atawa jeung mansa, wadau nyimpen alatil kal kubah, arek muka eta panto, arek muka eta gembok, moal aya nu bisa. Moal aya nu bisa mukana. Lau kanu mislato ilum jalisun ala jabalin, para ayatu hajihil arba'ah, tidinya dibuka ku Kanjeng Nabi, ningali Kanjeng Nabi hajil arba'ah kana ayeuna wahangan opat, wa takhruju min tahti hajil kubah, eta teh bijilna teh tina jero eta kubah. Bijilna tina eta kubah. Qala miftahuhu, kuncina teh bismillahirrahmanirrahim. Muka gembok sakabeh nu aya di alam dunya, malaikat sawae ge teu aya anu bisa muka kana gembok eta, ayeuna terkecuali Kanjeng Nabi mari maca bismillah. Jadi moal aya nu bisa muka eta terkecuali mukana make maca bismillahirrahmanirrahim. Palama danautu minal qopli, Kanjeng Nabi ngadeukeutan kana eta ayeuna gembok, waktu tu bismillahirrahmanirrahim, in pataha terus muka ayeuna gembokna, wa dakhaltu fil kubati, asup kana kubah, paraaitu hadil anhar, ningali kana eta opat bangawan teh tajri min arbaati arkanil kubah, tina opat pirang-pirang pondasi kubah, wa raaitu maktuban ala arbaatin, ningali kaula kana hiji tulisan ala arbaatin kana opat pirang aya arkanil kubah, pondasi kubah teh nyaeta bismillahirrahmanirrahim. Terus ayeuna waraitu naharul mai, kaula ningali ca Kanjeng Nabi susukan atau cai gede kaluarna teh tina mim nu hiji mim bismillah, waraitu terus anu kadua naharul labani cai ayeuna susu kaluarna teh min ha illahi tina ha lapat Allah, wa nahrul khamri nu katilu ayeuna cai gede cai kaluar ayeuna arak teh tina mim lapan ar-rahman, wa nahrul asali nu kaopat madu kaluarna tina mim lapan ar-rahim, di cai nu opat rupa beda rasana teh kaluar tina lapan bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.